Goblok anjing. Kabogoh aing salingkuh jeung laki lain di kamar. Alah sale, kumaha tuh disiksa tuh lalakina kumane? Nyanta tuh kok karunya euy. Terus di kumaha tuh we? Nya ku aing teh dipenta sewa kamarna we 400.000 anjing. Kaduhung anjing aing mah demi euy. Gabung jeung can baokan. Ieu awak aing teh imam da puja-puja ka pamajikan datang ka dieu anjing dikieu-kieu. Ieu teh anjing tingalikeun. Goblok bisa. Anjing baru karena ku aing rek disambut make kostum perguruan can baokan nya datang ka dieu ku aing disiapkeun primitif. Aing mah moal ngomong cadu mah. Nah ada deui anjing aing mah buat nama era we aing anjing. Biasa aing biasa ngomong perheunceutan anjing. Di dieu primitifkeun. Au. Keke deuleu bapak sia dikieu-kieu anjing. Goblok harga diri di mana aing. Dulungan ke Si anjing mah cek aing we. Kang Bule, bener ya gawe jeung Kang Baokan mah Kang Bule nya. Ngeri anjing. Resikona anjing ngeri pisan kieu. Aing mah hayang tak ada deui sumpah aing. Anjing untung keke teu datang mun datang ku aing disiksa. Huha anjing. Aing sange ye kanyut nepi ka jeceng kieu anjing. Bareng patut. Naon sia anjing? Sia mah ngaku ka aing kolot-kolot polos teh nyaho naon goblok. Emang kunaon ke? Sia ari giliran ngecrok momok nepi ka digegel jeung kacang-kacangan sama goblok dan nepi ka aing jeung deurieun ayeuna goblok. Ah, kadongkapan suhu neng urang jam sabaraha di ditu? Damang? Alhamdulillah. Jam sabaranya itu mah jam 8-an bukan banjir ini Oh, pastinya macet naon udah cek atuh mikir Jogja tidinya sepenia atuh budak leutik teh nya kamana asa sedikit. Ini ngariweuh wae nit. Awas ya anjing. Kanggo pisan, awas. Tadi jalan ke mana eta kamu? Eta jalan kana teh. Parumput euy. Ah, jauh-jauh teh. Anjing. Nah, ya. Goblok teh sia. Awas sedak leutik. Lawan aing sia. Kalian Naon pon? rek ka mana kalian? Rek ka warung aing mah. Rek naon? Rek menisna capit. Eta warung sia teh loba mah tapi. Pon. Urang mah nengan sena capit anu sekali ngalengkak obat duit. Goblok mah aya goblok. Ulin kayak orang ya. Embung le bapak mana mah galak. Cuk sah ke bapak aing mah bager henteu galak. Lamun maneh ulin kayak mah urang pasti bapak aing ngomong. Ngomong naon gitu we? Langsung masuk ke kamar we, wadah antepkeun. Muni maju nih. Dari bringas. Asin anjing. Pon, Naon? kumaha eta sia? Jeung si Karsen teh lanjut teh bobogohan teh. Henteu le. Nah, habis henteu. Playboy sekar sente. Rewe kumaha? Ternyata kabeh lalaki ge sarua. Ah, nyata masalah mana atuh? Emang salahnya di mana? Bongana kabeh lalaki ku sia dicolakan, goblok. Anda ngeras. Jadi ingin tampil beda, cenah cantik, mata kana langsing sia teh mah tuh. Langsung kamu pikiran goblok lain bogel lagi. Oh, langsing ku pikiran cenah euy. Pikiran aing teh atuh bayangkeun usia sirah hiji pikiran Loba. goblok. Ya bener. Aing teh aya sirahan ieu, anjing sirahan.
Alas ka lalaki ada sirana dua. Jadi di sana enggak? Ron. Mau mobilan bawa Ron. Lumayan yang rongsokan bawa anjing. Bawa. Bawa lumayan jual. Nya geus suka aing teu mulus tapi cinta aing ka maneh tulus. Apal teu laguna nyanyikeun, Pak. Daun. Neng. Cik nih kabina-bina teimanya kau nangan kita pakaian kieu tuh Neng. Bagus eta angles. Bagus kumaha mana aing era Neng. Kan ate bogo kang lain. Bogo ge da ulah pikeun teh Neng kabina-bina anjing hirup teh. Ganti moal tinggal ieu udah alus. Udah geus kagok kataheun bae lah. Ayo bae. Ngobul anjing. Anjing. Pon, Naon le? aing teu kuat pon euy. Teu kuat naon maneh? Ah, mana sih ngamak pon? Sama kumaha? Heuh, aing teu kuat pon. Ha teu kuat naon sia teh? Ieu pon pangalocokon kanyut aing pon. Goblok sia teh. Ha calon cawe banyak sorangan yang atok sareng aing. Mikir sia teh otak teh atuh. Heureuy atuh pon. Heurai sia teh. Aing rek nanya, nah bener cinta teh lupa daratan? Heeh, bener sia teh botak buktina aing we pernah Oke, naon buktina? Oh, tong ngomong. Nah bener cinta itu lupa daratan? Bener sia teh botak. Naon buktina cinta lupa daratan? Buktina aing pernah gelo tata ranjang lelempangan sia teh goblok. Anjing. Ngomong aing getihan. Jeung ieu nya kelona teh.